barayakita.com. Baraya wilujeng petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra kaum dangu baraya sadina patepang dangu diserang simkuring dina pidangan dongeng kiwari urang guar carpon kengeng Bapak Ahmad Bakri dina judul Jalan Satapak di Kebon Awi. Hatur salam kanggo sadina mugi daramang tur tatiasa kahibur ku runtuyan dongeng-dongeng anu katurkeun di barayakita.com. Geus lila ninggalkeun lembur teh eta wae timimiti asup ka SMP nuturkeun dulur di kota nepi ka tamatna di SMA. Tuluy atuh menang pagawean bareto sok bisa balik tepung libur. Geus kieu mah jadi tahun kali ngalol ka lembur teh, malah sakapeung mah 2 lebaran ngampleng da kudu sembah kuduling heula ari hayang diidinan cuti teh. Jadi asa dipanganjangan di lemur serangan teh urut batur ulin baheula papada budak najan warabuheun kene oge ciga teu pati canongaheun ayeuna mah nanya kuring ganti bulu meureun. Padahal teu asa rumasa pindah pilempangan ngan itu batur anu bangun karagokeun teh dicongahan ge ku kuring siga nilam ngarameuan meureun ti dituna mah peda kuring kasebut geus jeneng. Tapi henteu ari mata keluput pibarayaeun mah sok asa keung teh ari usum ka sawah ka kebon. Loba deui batur teh pas sore usum reureuh. Dina hiji poe wan Cilohor mangsani panyawah bapa kuring ngajangjian engke peuting urang murak pais bebeong cenah. Beunang leuleman di Cibuni da palika ongkoh manehna teh. Mepujian pisan kawasna ka cidahayangeunana di anyangan teh. Poma Asep cenah ulah teu sumping kawatos ka embina tos ngundur. Keur budak sok remendahar pais bebeong teh. Da bapa ge tukang resep ka walungan. Ngadeng nu nawarkeun pais teh maneh asa karasa deui ngeunahna. Da di kota mah palias teu ngalaman manggih. Leos atuh tos Isa teh mulu ka Pasir Ari. Lembur mangsani teh teu jauh ukur 2 kilo cek kira-kira mah. Ngiprit bae sorangan da ngajak si Ependi majar kagiliran ngarona ngawakilan bapana. Usum bulan sapasi harita teh. Sarung diharudumkeun tiris hawa lodo. Lebah campaka pugur nyimpang mapa jalan satapak di Kebon Awi. Poek lebah dinya mah daharieum ukur wae reyem-reyem meusan. Kuek sadabuek tepupugu obat muriding bulu punuk teh asa keung padahal terumasa borangan ti keur budak oge. Perbawa jempling meureun jeung harianeun. Kuek deui tah si buek teh kawas anu ngahaja nyingsieunnan. Keresek sada nu ngaresek dina kalakai awi. Panganguran direret siga anu ngabalagedeg hideung. Siak teh asa kabur pangacian. Can kaburu sidik kaburu aya nu ninggang kana sirah. Gedak les weh. Inget-inget keur pada ngerubung-rubung dina dipan beunang ngasuran di jero imah. Caa ngagemrang siga ngahaja nyeungeut patromak. Olohok wae menang sajonjongan mah bari ngumpulkeun ingetan. Nah tadi di mana atuh ieu teh? Di imah saha? Cekeng da lain imah mangsani. Sira kerasa nyerinya nyautan. Buk baseuh dirampa teh kawas urut nyeuceuhan. Teu lila cercep deui asa aya kapas nu baseuh dikompreskeun. Ari direret si horeng budak awewe anu boga agawe teh. Asa-asa geus papanggih ceuk hate teh, tapi teuing di mana?
teu sanggup nginget-ngingetna keur kieu mah. Semet kayungjun ku bumelana. Di mana ieu abdi teh? Cekeng lelaunan ka awe tengah tuwuh nu diuk dina tunyangeun. Pandi rorompok emi di Pasir Awi. Tagening emang napali dinya. Emot kene sanes ka Pa Ulis Jaya. Pan keur alit masok di ganong. Red kabelah kenca Pa Ulis ungeg bari imut. Gening abdi aya di dieu. Cek kuring bari ngarampade sirah. Nya eta kunaon atuh Asep teh? Kapan aku mang ngudupung di kebon awi, bantun wae ka dieu. Cercep deui karasa kapas pangompres teh. Direret deui boga gawena. Nu tadi keneh nu asa-asa geus papangih teh ya. Moal salah putra Pa Ulis ceuk hate teh. Bari ngararasakeun kan nyeri teh, make asa bagja menang cilaka. Damun teu kitu mah pimanaeun teuing parang dirumpuran basirah ku nu geulis. Digulang gaper sasatna. Teu pupugu make hayang awet kan nyeri teh. Abdi teh bade ka rorompok mangsani. Ceuk kuring ka Pa Ulis. Leresan nu poek asa aya nu leungeul leus weh teu emut. Tabu sabaraha kinten-kintenna harita teh. Ceuk Pa Ulis. Duka mios ti rorompok mah tabu 8. Kinten-kinten setengah salapan atuh pangintennya. Kapan aku mang tabu salapan. Baru balik ka Ki Arsani. Sumuhun. Ke atuh urang susulan dah caket kalangan 5 rorompok. Cenah bari ngaleos. Diulis jeung awawena saurang deui anu tadi milu ngarurubung cengkat muru ka dapur. Kari tukang ngompres anu can tembong ini teh barang rek ngarampa deui sirah. Kabeneran meh bareng jeung leungeun anu rek ngaganti kompres. Rada heula itu saeutik. Atuh numpang leungeun kuring teh kana leungeun manehna. Dicekel wae itung-itung sasalaman. Ceuk hade teh. Nganuhunkeun awahing kudu marima kanu geten mulasara. Lineuk wae leungeun itu teh boro-boro ngepeskeun. Sakitu-kituna data aya pamrih nanaon. Sot deui wae dilesotkeun. Sanggeus leungit lanjung kuring cengkat lalaunan. Tanginas pisan itu teh mantuan. Bangun ngarasakeun pisan kanu boga kanyeri. Gek diuk ucang-ucangan dina sisi dipan. Red ka manehna anu ngajanteng hareupeun. Keukeuh ingetan teh asa geus papanggih tapi iraha di mana? Ceuk hate teh weleh can kainget. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. Nok teh putra Pa Ulis sumohon cenah lalaunan bari tungkul. Tembong imut meusan. Dipikiran deui bari ditetep disidik-sidik. Da heueuh geulis-geulisna ge kitu. Ceuk hate teh keukeuh. Ditetep kitu teh kawas nu kasima. Leungeun anu kenca nyaoliontin bangun anu samar pola. Breh tembong ali menengah dina jarijina. Siga geus dipapacangankeun. Ceuk hate teh nya kitu eta teh atawa ali papaes biasa wae. Datara aya ada tuker cincin baheula di lemur teh, tapi buak eta ayeuna mah kabawa ku usum nurutan urang kota. Sakola keneh mohon kelas sabaraha? Kelas 3 SMP semea. Ayeuna nuju libur ungeg. Tamati semea nikah we nya. Geuning uninga. Pan eta ceuk kuring baru nunjuk kana ali dina jarijina. Leungeun anu keur nyaoliontin teh dikejatkeun disumputkeun kana tonggongna. Lah tuh da apa? Cenah bari gura-giru ngalios ka dapur. Nenyong loyongna nyenang tonggong jeung pundukna. Ras wae ayeuna mah inget tadi mah maneh waleh. Tas kawur pangacian jadi ponok ingetan teh si horeng anu kapanggih minggu tukang ngajingjing teko di jalan setapak di kebon awi.
diiringkeun ku awewe tengah tuh nyuhun boboko kasawahkeun siga-siga rek nganteran. Make sarung batik layu sekar, leungeun kabaya digelingkeun hanapeun siku. Najan kitu teu siga bulu kampung jeung mencenges wae ongkoh. Nu nambahan mata kayung yun teh eta ku buburuhna make daek nganteran ka sawah. Najannya oge meureun bari ulin pan budak sejen mah nu geus ngambeu kahirupan kota rea anu sangeuk. Keur ngintip manu kuring teh harita dinu rada singkur. Nu matak rada luasa nyerangkeun teh. Hanya kal taya tanyaeun hayang nyaho saha-sahana teh. Ayeuna parang pajonghok tur padeukeut pisan eces segala-galana katut panona anu cureleuk. Malakung si tembong imutna sakali. Nya geulisna teh lain beja. Hanya kal geus aya anu nyangcang malah tere dikawinkeun. Lain beja ieu ge da tadi diselok teh siga nu ngaku. Teu pupuguh make ngarahuh pedah naon. Pikiran teh tuluy ngacacang balik ka lalakon bareto keur sakola di SMA. Hate cop ka batur sakelas wati urang dayeuh kolot. Saules jeung si Nok anu tadi geten ngompres. Diakukeun wae tah si urang dayeuh kolot teh. Kilang kitu rerencepan wae teu wani kedal hariwang sieun kumaonam. Semet ngalabogo di sagara ngukui belut di basisir. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 kuring jeung batur tiluan remen ngadon ngapalkeun bebarengan di imah wati. Nyeueung bubudena ka kuring harepan teh beuki gede. Waktu piknik ka Cileunca wati tijalikeun sukuna pateuh. Ka kuring menta diurutna teh. Najan tara ge urat-urut ngabisa-bisa maneh we. Awah hingku nya kitu teh. Saterusna kaditu ka dieu teh dituyun ku kuring bari ngingkud. Dukanya nyeri keneh, duka jijeunan wae. Nyeueung kitu teh kabeh babaturan ngagaronyak. Wati bangun resep di garonyak teh, geus puguh hari kuring mah. Gilig wae hate teh. Ke geus beres ujian rek lah-lahan balaka mahekeun hate. 3 bulan deui kana ujian Wati nyarita hari weus-weus engke peuting ka imah cenah. Jeung si anu nu biasa sok diajar bebarengan. Ngapalkeun pan malam minggu engke mah ceuk kuring. Marek hajat syukuran cenah. Jadilah ceuk kuring bari ngaleos ngamejaan babaturan nu kaajak. Peutingna bring ka ditu nyampak tetangga-tetanggana geus karumpul si horeng si mana horeng. Wati tuker cincin jeung anak tetanggana anu digawe di kantor kabupaten. Ngarenjak nyeueung beulis norojo ti dapur teh. Tah geuning geus gugah ngali calikna Asep kana kursi. Cenah bari nempo deui ka lawang dapur. Bawa ka dieu leuteunana Nok. Kumaha? Tak nyaheug ku Bi Ami we atuh. Nilik omongan beulis anu panungtung si Nok teh siga anu teu puruneun ka jero deui. Naha ceuk kuring dina hate. Keheuleuan kitu pada kanyahoan tereh dikawinkeun. Paingan kaos anu ngajengkat tadi teh inditna oge rada kaduhung make digareuwah. Bari ngahulang teh hayo wae mikiran manehna padahal geus nyaho pi pamajikaneun batur. Nepi ka poho mikiran awak sorangan mah teu puguh aya nu nandasa. Oleh teu kapikir da teu rumasa boga pacengkadan jeung sasaha oge. Rek nyangka nu niat ngabega da teu coceng nanaon eusi pesak teh. Arloji nya kitu napal keneh. Ras dikasih Nok anu tadi bangun ka cida bumelana nepi ka kungsi tadi mah boga pikiran hayang rada lila gering teh. Nikmat ngararasakeun pangropeana. Nyai we pikiran teh meusan. Boa pisalakeunana timuruan nyeueung anu ngagidig ka pasir awi teh disangkana anu rek ngaheroan meureunan. Nasa atuh pisalakeunana teh. Berai panto hareup muka ngageblag. Kebeg we. Kemikiran si itu sahaboa lumeureunan timuruan teh ya sangkaan teh buat tuluy ngontrog dumeh kuring aya di imah pepanjikeunana asa kaur pangacian teh kasieun teh bisi kaguyurkeun pajar kuringnya niat ngarebut bebene batur mana teuing urangna
Sup Mang Ulis diiringkeun ku Mang Sani. Plong wae hate teh. Nah kunaon atuh Asep teh? Aya wartos kitu-kitu cek Mang Sani bangun ruas gek diuk hareupeun. Can nemal semet seri koneng kuring teh. Teu kuat kieu eta mastaka teh. Seruk ngadeukeutan ngawas-ngawas anu benjol dina sirah. Teu sawios-wios Mang, jamak we sakieu mah. Terus dikompres ongkoh ku teu dituluykeun nyarita teh, semet ngalieu ka lawang dapur. Nah kumaha atuh ngawitanana? Nyaeta abdi ge teu terang, keur jongjon leumpang dinu poek, kresek juringkang we. Tembong meueusan, sabut ruas kedak we. Emut-emut abdi di dieu. Hemeng abdi teh, dasa teu gaduh dosa rarosan mah. Ceuk kuring bari ngarampa deui sirah. Tuluy nama ngawangkong we tiluan ka opat biulis anu milu mairan tina dipan. Si Enok mah di mana boa, nepi ka kuring indit nuturkeun Mang Sani teu tembong deui. Asa aya nu tingaleun ini ti dinya teh. Katutuluyan kitu kakeuheulanana teh hanya ka tadi make digareuwah. Da pugu poek semet reyem-reyem bulan sapasi, anggoneng leumpang diiringkeun ku Mang Sani teh panon ngandar ka kenca katuhu carincing bisi aya nu ngaraponan deui cara tadi. Beda jeung diajak adu harepan. Nyang harepan musuh demit mah asa ngadadak jadian borangan. Nyebut musuh sate pada itu nu tadi nandasa teh siga anu heueuh ngamusuh. Datang ka Imam Mang Sani nyampak bojona nyadiakeun cilebu beunang nuras. Tong teuing da geus di ditu dibeas cikur. Ceuk Mang Sani, utama pisan malah da ngurus nagenya geulisnya denok. Mang maah ceuk kuring ngabelehem. Dina hate mah aya resep digonjak teh ngan hanyakal. Ituna geus aya nu boga. Bojona Mang Sani katembong nyumputkeun imut. Hari weus nanya kumaha-kumaha bari nengetan sirah kuring diterangkeun saperluna ku salakina. Geuwat sangu kadiekeun geus lapar, dikosongan ti beurang keneh. Hayang marangan ponyo ka Asep. Dahareun dipajang di tengah imah dina samak panan perasan. Sangu beureum haneut keneh. Pais bebeong beunang haneutkeun sawara kali. Anu disebut pais bari teh sambal kelewek dicoel ku terong beunang nyiksikan. Ponyo ka cidadahar teh. Dang hajati imah teu dahar heula. Turug-turug geus heubeul. Teu mangge dahareun model kitu. Rada ari era teh mah meusan dina geussan teh. Pais bebeong kari cucukna coet lening. Bibilas cau raja ngan kaduga sapotong. Da meuni asa meteng beuteung teh. Kumaha ngawitanana tadi teh Sep? Ceuk Mang Sani bari nyerebung udud. Barabat ku kuring diceritakeun deui gemet pisan. Da tadi mah kakara saperluna bae. Teu kagungan pacengkadan sareng urang dieu. Cenah sanggeus ngahulang sajongjongan. Teu pacengkadan naon atuh ari abdi? Bilih wae Asep aya kitu kieu sareng eta. Sareng eta saha? Ceuk kuring penasaran. Sareng eta Neng Enok puterana Pak Ulis. Ari kitu bilih wae damang oge apal keneh kanu mencenges mah. Kawuwu sanes hiji dua nu kantos ngaheroan teh. Boa disangka bade nganjang kadinya Asep teh tadi. Bujang-bujang aya kitu kieu teu pangge neme tadi di rorompokna. Pan mangge terang abdi mah ngumara ti leutik. Mun teu aya kajadian tadi mah wawuh ge moal. Ceuk kuring ngaringeuh. Asa sapagodos pangira Mang Sani teh jeung pikiran kuring tadi. Copna teh kaditu ka pisalakieun si Enok. Bade direndengkeun cenah sakedap deui. Iraha cenah Mang? Engke ari tos tamat sakola. Duka sakolana nahaon? Sakitu geus jelug teh hayo we. Pantaranana mah geus aya nu bulan alaeun. Nyamana bojona Mang Sani keur kulah korek kana wadah seupaheun. Ngarenyag ngadengeun nu nanya teh. Naon teh cenah? Ih, sugan teh ngadengekeun. Ari kitu naon teh?
Geus we lah hese kudu malikan deui mah sakieu areungapna dahar ka teuhak. Ari taeun teh ceuk bojona guriwa naik tek wal dihuapkeun ngalimet nyeupah bangun nikmat. Kasaha cenah mang ceuk kuring. Naon teh Asep? Itu dirandengkeunana? Mohon Kajang Sueb. Yeh, jelema kitu. Ceuk bojona ngosom kusupaheun. Ngejebeng teh ditu nama, tapi bari samutut. Ari kitu ceuk kuring penasaran. Baragajo cenah. Lada diharewoskeun. Sok kagabah. Kumamun kadengin kucak-cak ceuk salakina. Cuah atuh da. Sahajang Sueb teh kuring bagi penasaran. Putra Palurah ceuk Mangsani. Jegro batuk nongoy kabesekan haseup udud. Wah, banget pisan bagote. Lain diasal heula basa meuli teh. Pamere si tarif ieu mah. Nya eta sadaya ge manghanyakalkeun. Alah, heuh manghanyakalkeun. Nah atuh hayo wae udud. Ceuk bojona. Sok saliwang ari ngomong teh. Balin manghanyakeun bako. Naon atuh? Eta nek nok make rek diamprokeun kadinya. Lebar ku geulisna ku bageurna. Pubuhan kadulungan wae meureun Pak Ulis teh. Dipunut haturkeun we. Kutan ceuk kuring bari ungek-ungekan. Paingan tadi senok kitu omongna. Lah, tudah apa? Cenah. Ayeuna mah kaharti geus kadenge kitu ti Mangsani. Geus rada peuting, geus seubeuh ngawangkong, pok amitan rek balik. Kula mah atuh di dieu Asep. Melang bibi mah ambil ya aya kitu kieu deui. Ceuk bojona Mangsani. Nuhun bi piraku Suganda abdi mah teu gaduh maksad awon. Cenah itu keukeuh bade ngarah. Asal ulah ngabohongan we, da abdi ge lalaki. Ceuk kuring lain takabur atawa suaban, ngan yakin teu boga pakuat pakait panyarewedan jeung saha oge. Lian ti kitu teh ti bubudak ge teu rumasa, bodas ceuli da bapa ge kaceluk ludeungan. Kerek dijajabkeun ku Mang. Ceuk Mangsani, teu sawios Mang da ludeung. Hi, ari taeun teh. Ongko Mang resep keneh ngawangkong, hoyong ngalantung wae ka tonggoh, ngalongsongkeun beuteung. Cenah bari ngojengkang ka ngon ngaganti baju. Jolna deui teh dikampret bodas leungeun gober, celana komprang hideung, nyoren bedog simpai barlen, siga sosorenan ari midang. Asa nyeung oah Cibarusah. Bring weh, tadi mah turun ti Imah Paulis terurat reret. Si horeng pangling kacida lemur pasir awi teh beda pisan jeung baheula. Basa kuring budak keneh. Jalan ngabulungbung dikikisik. Turut sisina imah-imah ngaberes teu pasengsolan. Gedong ge iwal nu Paulis teh aya deui. Rek asrog ke kebon awi, jalan teh mengkol ngenca. Si horeng jalan motong, nu ka kebon awi mah jalan urut baheula. Nepi ka hareupeun balai desa Mangsani teh jajabna. Dugi ka dieu wae Mang Masep bade nyimpang ka warung ngagentos isi dompet banget teuing cenah. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. Datang ka imah suka ngon poek data di basarek init di pareuman lampu teh. Kada kodok kana saku neangan korekan gorehel manggih kertas secuir. Kertas nanahaon da satenyakuan ceuk hate teh. Geus jeungeut lampu dideketkeun kertas teh kanu caang dibaca aksarana paretot kawas lain beunang tukang nulis. Hapunten lepat alamat sanes sadarek nu dimaksud teh. Mugi enggal damang.
Sakitu-kituna taya ngaran taya tanda tangan asa dina dongeng cek hate teh. Kilang kitu najan disebutna surat anonim kuring teusak deui masalah Sueb nu boga gawe teh. Baruk salah alamat. Nah saatusan nyana anu rek diarahna teh. Ras inget kana omong si Nok jeung carita mangsani tadi. Majar pada mika hayang si Nok teh kasambung pisan ku si surat. Begi nyai-nyayan hate teh. Si Nok direremokeun ku bapana ka anak dunungan, anak lurah. Bari jenisna teu sukaeun, ngarasarea anu ngaheroan di layanan we saurang. Nucop kana hatena. Itu si Sueb teh tangtuna ge asa dihiledan. Wajar dasarada oge moal teh kitu. Ngunek-ngunek tuluy timbul niat meupeuskeuyang. Nyaho si itu anu sok ngahiledan teh remen nganjang ka bebenena dipegat weh nu matak dipegat di kebon awi teh kulantaran kataksir. Si itu nu sok nganjang rerencepan teh moal milih jalan anu ngabulungbung nyingkiran panyeeng deungeun. Moal teu kitu pangira kuring teh tapi satu lalakina teh nilik galagatna tadi mah bangun teu atoh geus aya anu nyangcang teh. Kuring yakin tangtu si Nokna ngalayanan. Panasaran hate teh hayang nyaho jelemana, bade aya pikiran hayang ngabejaan. Yen keur diarah-arah bisi itu si Sueb teh luluasan mergasa. Santeuna nu kararabah teh. Jadi tambah pikiran teh lebar ku nyawa batur, pika peuting pisan teu daek sare. Nyeuleuk wae reuwas katungtungnakeun ongkoh. Diwaaskeun mun itu nu majar kasalahan teh harita mata gelap nepi ka tega nyacag bana teuing wae meureun karingaran boa ayeuna teh. Bagja keneh semet di teungeul mah ngan iraha mangkeluk teh ngasupkeun surat kana saku. Ku pangira diilikan meureun geus ngudupung teh ngayakinkeun geus puguh lain. Buru-buru meureun nulis surat teh asup weh kana saku kuring nu matak paretot aksarana oge. Da dinu poek teh kitu meureun ceuk hate. Nu jadi panasaran ka Cida teh hayang nyaho saha anu diarahna. Anu ngahihiledan si Nok bari siga dilayanan ku jinisna. Panasaran teh peda sasat jelema eta anu ngalantarankeun kuring kati daresa teh. Kilang kitu palias lain ngunek-ngunek ceuk guring ge tadi hayang ngabejaan lebar ku nyawana bisi heueuh si Sueb luluasan. Ceuk pangira moal teu ngintip deui can beunang mah tah jelema teh. Asa kukurayeun punuk teh inget kalalakon si Edo bejana. Nepi ka dicacag cara nyacag nangka ku maruna. Sia nepi ka kitu ieu oge. Moal teu asa dosa saumur-umur mun kuring tega teu ngabejaan teh. Peutingna deui bada magrib kenceling kuring muru kebon awi teh. Teu ka jalan anu biasa da hayang rerencepan. Lebah limus gede tungtung kebon awi belah dieu hanyat kana gili tuluy mentas naekan pager. Gorobas-gorobas wae kukurubutan mapai paregi urut mingu tukang basa babedil teh. Nepi ka urut bareto nyerangkeun anu ngajingjing sarung hideung. Campogo wae bari ngawas-ngawas ka ditu ka lebah jalan setapak teh. Jembling pisan puguh di kebon awi ukur sora gaang jeung jangkrik. Sakapeung-kapeungeun seahna daun awi ketebak angin. Kesel jebat cangkeul lain meus-meus. Leuheung mun hade bari udud mah muput reungit anu ngaroncong. Tapi intip-intipan ge lain bari ku nyai ke nyai seuneu rokok mah ceuk hate. Lamun lain keur kitu mah geus beak sabaraha buah rokok teh. Tinggal sawararea na reungit anu pae dileakeun dina bitis. Da teu wani arek dipeupuh mah sieun keplakna matak gareuwah. Ari geus baluncir mah lalineuk reungit teh. Trong sedakohko ti kajauhan. Pangangguran dibilang 8 kali. Geus sabaraha jam atuh kuring di dinya teh. Bada magrib ini ti imah teh. Jadi geus 3 jam meureun. Ari dipikir-pikir asa teu pupuguh ngadon nyiksa maneh. Marabkeun awak kareungit. Asa-asa mending balik taya gunana pipilueun kana urusan deungeun. Tapi hate keukeuh teu tega melang ka jelema anu keur diarah-arahna teh.
ras ka awak sorangan damun nyaho mah ti kamari ge meureun geus ditepungan ka imahna di bejaan sangkan caringcing ku teu nyaho teh saha atuh. Jebati kitu teh bari jeung resep onggoh asa keur ngalalakonkeun cara dina film. Nya kieu meureun kalakuan para detektif oge. Aya meureun sapanyeupahan mah ti tas kohko salapan kali teh siga-siga aya anu ngajuringkang lebah anu keur diawaskeun teh tepati sidik ukur kawas kalangkang saliwat tapi tetela ari aya anu siga usik teh mah deg hate teh lain sieun da puguh heueuh eta pisan anu daguan teh bari jeung nyumput ongkoh cekolot oge najan asrog jeung maung oge mun urang heula mah anu nyaho kala itu si maung teh anu kasima angot itu mah anu ngajuringkang teh teu nyaho-nyahoan acan aya anu ngintip deg-degan sote asa aya anu nyanggut mun keur nguseup teh mah panon teh beuki dibenta-bentakeun pleng weh tayana naon deui nepi ka trong deui koko 10 kali ngaleak leungit deui dina bitis teh geus sababaraha kali leungeun mani geus hanyir diameuan teh ku getih leungit alias getih kuring-kuring keneh si bedol ge itu nu ngajuringkang tadi moal teu keseleun cara kuring bari jeung tambah ngagugudag meureun nafsuna teh moal teu budal amakna mun srog teh nu dipegatna datang kuring mikir pilakueun engke mun si itu nu sok ngaheruan si enok teh dimangsa ku maruna. Mitra kaum dangu trong deui kohko teh 11 kali curingkang deui lebah nu tadi teh koloyong siga nu leumpang katongohkeun mapai jalan setapak teh ih geuning init ceuk hate teh nilik petana salila-lila ngadempes di nu poek kuring yakin eta jalma teh keur intip-intipan cara kuring moal salah si eta anu neunggel peuting kamari teh. Jadi eta tuh si Sueb teh ngarasa oleh meureun anu dipegatna teu mol-mol init weh ka mana ning siga ngajug juga pasir awi rek muruka imah si enok itu kapalang geus ngahehero ti magrib keneh panasaran hayang nepi ka tungtung katayep lugay ti panyumputan tuluy sulungkar salingkar nuturkeun itu anu ngoloyong tadi teh dianggangan wae bisi gama deukeut teuing mah serong ka jalan karikil teh noyod ngagidig gitu teh rek muruka imah si enok sakieu geus peutingna serog hareupeun imah Pak Ulis disangka rek nyimpang kaburuanana luput teu ngaliek-leuk acan nong toyod wae tuluy aya narek ka mendi atuh si bedul teh ceuk hate bagi penasaran dituturkeun wae di kajauhan bari salungkar salingkar. Heuleut saimah ti mangsani teh sup kaburuan kalacat kana golodog tuluy gegeroan menta dipangalaankeun tulak sup wae ka imah aya kuring jadi hareugeun geuning di dinya imah si Sueb teh lain di ditu di desa di imah kolotna jeung siga nu geus laki rabi deui rek dicanung gitu si enok teh asa teu kira-kira mun heueuh teh memaruan jeung tetangga pisan. Waleh teu ngarti rek nanya ka saha buntu lalakon ngintip teh balik weh tapi hate keukeuh yakin yen itu ge anu keur arah-arahan teh can anggeus lalakonna teh da puguh gagal tadi teh ngintip salila-lila nu ngunek-ngunek itu atuh moal make paler ku lapur sakali ku kira-kira peuting isuk teh moal teu ngintip deui can leupas mah nafsuna. Bari balik teh kuring gilig peuting isuk rek ngahajakeun deui kagok asong kapalang langkah ceuk hate teh hayang nepi ka jucungna sugan wae bisa melaan anu keur dikakalakeun moal sore teuing ti imah teh mulu jam 8 wae kira-kira ame teu lela teuing jadi para bereungit isukna bada lohor leos muru ka imah mangsani api-api nganjang kabeneran aya di imah ditepas hareup ngawangkong teh kalarasan asep ka dieu tas ngarabut sampe mang teh di Cigaru kieu tah cenah bari ngacungkeun inung leungeun ke gara raosan moal aya di kota mah sareng roti gewanieun dibubuy mang palai dibubuy mangga leuh mun aya mantega mah nyat dijahit teh dibelah dua wal mantega lingkupkeun deui
kehoy naon gening pikecapunana teh pedok lah mana mubui sampe haturan Asep cenah bari nempo tina lawang. Kumaha eta mastaka teh teu kateterasan. Alhamdulillah mang teu saweos sios ceuk kuring bari nyodorkeun rokok sabungkus. Teu banget teuing ieu mah geura. Jazakallah. Nuhun Sep. Lebaran atuh udud rokok ieu mah. Sanggeus ngawangkong encang atuhu mangsani nempo tina lawang. Mana eta teh mana can Asap? Iya kakara nyat. Cek nu di dapur. Telila jol bojona mairan si kopi jeung bubui sampe sagede-gede bitis budak dina piring liong. Gula beureum beudang urut dina piring leutik. Teu diengkekeun deui awahing ku sono, teu geseh cacarita mangsani teh. Jauh tange ti roti. Ngeunah ieu. Ari itu imah saha mamang nu dicet hejo. Ceuk kuring bari ngosom nuduhkeun urut anu asup teh peuting. Papeuntas-peuntas jalan jeung imah mangsani teh nyerong heuleut sa imah. Nah kitu Sep. Eta siga-siga potongan kadayeuhkeun moal lepas dan nu gaduna sabakota pulang anting balanya. Bubuhan tukang dagang. Saha teh? Dasuki. Rada beukah eta mah gawena masar ka mana-mana. Sakepeung mah 2-3 wengi ka Karawangsu. Gening lain Sueb ceuk teteh. Tapi nah make intip-intipan jeung make nanasa kaing najan bari kasalahan oge. Bagi hemeng atawa dikongkon kitu ku Sueb. Diinyeum leungeunna mun heueuh teh kitu nying ceringik leutik burih tah si bedul teh. Teu wani makalangan sorangan. Tama di pikiraneun teh ketambahan ku Dasuki beki matak penasaran. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. Geuseubeung ngawangkong kuring amitan balik. Peutingna jam 8 kuring init deui muru pangintipan. Hate beki nyongsrong penasaran aneh. Pantar Dasuki jelema jegud make daek dikangkan kongkon pipilueun kana urusan kitu. Dulurna kitu atawa barayana sugan. Baraya si Sueb kaduhung kurang talete teu dipaluruh nepi ka dinya tadi teh ka mangsani. Najan asa dina lalakon detektif G rumasa taya bakat. Gog deui mopoek da tega reungit asa ka jurung harita mah. Da tekung silila ngadaguan teh. Telongkoh ko 10 kali teh curingkang. Di jalan setapak teh aya nu leumpang ngagidig katonggohkeun. Di Arab-Arab rek ngadon-ngadempes deui tukangan dapuran awi cara kamari. Palias noyod we. Boa lain ceuk teh. Tapi rek diantep beda srekna asa heueuh. Ras deui buah eta anu diarah-arahna nu rek nepungan si Enok teh ya. Beuki hatrol hate teh. Hayang nyaho peta si Enok tepung jeung bebeureuh demit. Ongkoh babakuna mah hayang ngabejaan lalakina sangkan saringcing bisi kebongohan. Cara kamari deui wae nuturkeun teh bari selungkar salingker. Damun kaprogo kuno ngaronda mah moal teh disangka bangsat bawa kuring teh. Aneh, lebah imah Pak Ulis teh palias teu nyimpang, ukur ngaliuk. Noyod wae tuluy. Nah di mana sok terepungna teh atuh? Kutan si Enok sok wani rarencepan, peuting-peuting nepungan lalaki dinu singkur. Nah atuh ari geblus teh kaburuan imah Dasuki di deui wae. Ih kining si eta kene, ceuk hate. Gagal deui wae hese capek tapi geuning nyalingker ka pipir ayeuna mah. Deg hate teh. Ngajanteng jelema teh deukeut janela. Na lain asup ti lawang cara peuting kamari, boa lain Dasuki. Teu kadenge kitu kieu, darada jauh nyerangkeun teh. Bra janela muka bre samar-samar aya tembong ti jero. Kalacat si jelema anu tadi teh naik kana janela. Sup ka jero janela nutup deui. Yakin ayeuna mah yen eta nu asup teh lain Dasuki.
dan naonan asup ka ieu mah sorangan tina janela. Pan kamari ge ti lawang lumrah jeung batur. Moal salah lalaki nu boga tekad goreng bari dilayanan ku pamajikan nu boga imah. Ras ingat kana cerita Mang Sani ti beurang. Pajar Dasuki sok remen nganclang ninggalkeun imah. Teu mikir panjang deui, gidi we kawetankeun muru garduh. Dikira-kira wae pedah tadi anyar keneh, sada tibeh ditu datangna sora kokol teh. Teu geseh ti kajauhan keneh geus kadenge sora recok di garduh teh. Sarung diteregoskeun sangkan ulah kacerita teuing beungeut. Kabeneran rada poek lebah kuring nangtung teh. Pok hari wus-wus, aya nu asup ka imah Dasuki. Kumaha? Cek nu di garduh curinghak. Asup kumaha? Tina janela ngabongkar dipangmukakeun ku awewe ti jero. Lakadala beunang ayeuna mah jurig teh diintip-intip ti bareto nu sok ngahareuyan pamajikan dulu dewek teh. Cek saurang anu bari luncat turun blesat lumpat kagirangkeun. Dituturkeun ku batur-baturna kagebah ku beja sigana kaburu kadenge nepi ka tayanu tunyu tanya deui ka kuring teh. Disangga urang dinya we meureun. Kuring ngiciprit paneuri muru ka imah Mang Sani. Gro-gro ti luar bray pantom muka. Lol Mang Sani nempo. Geuning Asep wengi-wengi aya naon? Cenah bangun kaget kabina-bina. Bari unggah ka tepas teh kuring hari beus-beus nyarita. Bangun teu kageteun ngadenge carita kuring teh. Semet mesem jadi kuring nu kaget teh nyeung petana kitu. Jol bojona rungah ringeh pok deui di bejaan. Keun cenah di baroro tuman. Cenah bari neuteuk beungeut salakina. Majeuna di palodaran oge jelema kitu mah. Ari ngomong teh dapon bae. Pamalita teh ceuk salakina. Cuah tuh da. Ari kitu saha lalakina teh ceuk kuring. Ege kauninga geura. Tembal Mang Sani. Kadenge waliheu di buruan Dasuki. Sadanu keur moro careuh, kerowok sadanu tulung-tulungan, ampun-ampunan. Goak di sora awewe. Beunang cek teh. Tilila leut anu tas ngepung teh ngabeyeng jelema. Aya naon eta teh barudak? Ceuk Mang Sani tina golodog. Bangsat Mang bilang ngepung. Di mana? Rek dibawa ka mana? Lah, kewe di bumi Pak Ulis. Ceuk nu ditanya bari taruluy. Kuring nuturkeun jeung Mang Sani. Kasambak geus ngarariung di tengah imah. Nu dibayeng tadi ngajelengut wae pada ngarubung. Beungeutna balun cunur urut pada nalipuk tadi. Digireunana aneprok pamajikan Dasuki. Ceurik eueurieun. Tadi lajo tua kampung benang nyusulan. Tah, nyerenkeun bangsa anu sok ngaronom pamajikan dulur kuring. Cek dulur Dasuki sorana ngadeg-deg awahing ku amek. Tua kampung ngahuleng wae sojong-jongan neuteup kanu keur pada ngarubung-rubung. Teu suka mun rek dipandang pining teh hayang diuruskeun. Tua kampung ngarenyag. Nah nyane make ngomong kitu. Bisi wae ngarasa kagok pedah ka anak dulungan. Dewek mah moal cut kanu hideung ponteng kanu koneng deuleu. Cek tua kampung nyereng. Kumahakeun ieu teh Polis? Bawa ka balai desa sina di tarungguan di ditu. Isuk urang uruskeun. Ke heula ka dieu nok porosotkeun tahali teh. Kopda Sueb rawatan deui. Geus tong harepkeun deui anak kami. Moal dibikeun kanu kitu. Cek Pak Ulis bari ngalungkeun ali kana lahunan Sueb. Sueb teh eta teh Mang. Cek kuring ngarewas ka Mang Sani. Mohon temalna bari ungeuk. Tuluy nompokeun sungutna kana ceulik kuring. Geus terang tibeh ditu keneh mamang mah. Ngan teu cekcok wae. Pengangguran sigana teh celenan-celenun kanu batur. Sebot ngadaguan neng enok. Puas lah. Bering Sueb jeung awewena digiringkeun ka balai desa. Ke. Geuning Asep karesana aya di dieu. Ceuk Pak Ulis. Ngahaja wae abdi teh ulin ka Mang Sani ngaheroan pais bebeong. Ceuk kuring ngebohong. Teu betus tos ngintip jurig mah. Tuda tara aya sagawaya pais bebeong Masep. Keun urang nyiar deui sugan pageto. Ceuk Mang Sani. Ayeuna mah saaya-aya wae sugan munut kaneng nok. Cenah bari seuri nyikikik.
asa diingatan nyayagikan leeuteut nok haturan Kang Asep, cek Biulis. Keur mamang deui Neng Nok, ulah dipilih kasihkeun, cek Bang Sani ngabanyolan. Yey, Bang Sani masuk aya-aya wae, cek si Nok bari gura-giru ka tukang. Teu lila geus jol deui mairan susuguh, daekeun geuning ayeuna mah teu cara kamari ieu, malah tuluy milu diuk gigireun indungna dina dipan. Ti harita mah beuki reman kuring teh ka imah Mang Sani, resep dina disimpangkeunana ku Biulis. Lila-lila mah jadi conggah, si Enokna deui ari diajak ngawangkong paduduaan di tepas teh sigan betah. Ti jalan satapak di kebon awi teh asa molongpong jalan ka gedong. Tamat mitra kaum dangu. Cag jalan satapak di kebon awi urang cekapkeun duwi ka dieu heula. Hatur sewu nuhun, mugia katampi kalayan kabingahan. Wilujeng kantun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com